Ya kira mangan teh cacat rek euy nasi. Naon ya? Enggak lawan atuh. Ya mah, dibubui atau digoreng. Ayo loba lah we mah tuh di ditu. Ayo atuh. Sok. Mana? Tuh ke ditu. Kada ya. Oh, satu tinggal minta apa? Yuk. Loba ke we mah tuh. Loba geus gede. Oh, loba. Sok. Sok. Hayah. Acan atuh dari anak tuh kieu. Mana bos? Kemana bos? Tuh belah itu. Loba teh itu bos. Loba ki borong kabeh. Kabeh mah bos lah. Kabeh mah mending kabeh mah. Kabeh diborongkeun. Siap. Butuhna loba euy. Yang borongkeun kabeh ha. Heeh. Mobilan atuh. Oh, sugan masa mobilan mah bos kade ulah mahal teh euy hargana euy. Wah, harga pak. Mau modalna teh? Iya, Pak ya, siap. Mau mobil teh? Tuh diharap mobil mah ya. Siap. Jadi beak kieu euy. Aduh. Jadi mana ieu wina tuh? Si kayak maling. Itu anu kurang ngaralan. Ayo bogana euy. Ayo kumaha euy. Balik ka ieu. Kan. Uy aing di aralaan beak sakebon tuh mah. Mana, Ba? Ah, ku aing sia di kalungan teh geus, kalungan aing mah bener. Ya, bawa. Dudungan ka mana ya? Geus beurang can anturan wae. Betul geus lapar. Wae dudungan teh. Si Abah keren santai anturan aing teh. Bah, Dudungan. beres bah. Setik deui dudungan tuh lah karinga geuskeun. Oh, setik deui. Hang kali panen ha. Huina. Dudungan kumaha ya urang lapar ya. Bah, meuli sangu we ka warung jeung cai nya. Ya, Mantap, ya. bisa nganteran ha. Ya, nuhun. Ah, siap, sok. Ya, hatur nuhun ya. Yo. Sudah siap, Ba, we? Oh, sigana mah keur ngoret. Oh, aya keur ngoret euy. Mau minta sampai ya? Oh, iya, Pak. Digoreng. Ayo, Siap, Ba? Ayo, siap, ayo. Ba, kenaon? Ya kan ngoren dudungan. Urang minta sampai. Digoreng, jeung barudak. Oh, sok we ngalah sorangan. Iya. Sok lah. Nah, Ba, ya siga halus euy barudak ya. Oh, sok atuh salnya urang mek balik lah. Nah, balik. Nyeri beuteung. Balik di seru. Saru aing balik lah ya perlu ah. Sok. Ih, tuh. Urang main tani heula sampai. Sok ku ala rambut ke mana lah. Pira ku teu bisa. Tuh. Seba. Bantuan atuh. Sok bantuan. Sok lah. Kieu tah budak sapotong sukun ieu ka hareup, ieu ka tukang. Euy. Aduh, anjing. Tengah jalan ka aing, aduh, kadan dijejak sampur. Eta ngagublag teh. Hatur nuhun atas dukungannya. Hatur nuhun. Waduh, kahan teu sopan.